inget ka Gus Dur bae lamun di Indonesia nyaritakeun Palestina jeung Israel seri Gus Dur mah nggak usah nyeritain Israel udah yang dagang aja sakjana bukan urusan kamu nyaritakeun Irak baheula udah nggak usah cerita Irak nggak kesampaian cek Gus Dur dagang aja moal bisa lantaran lain kulit lain jero lain zahir lain batin hese geus dijagagan ku Gus Dur teh lantaran ieu mah dendam mamatak Gus Dur endek nyeun tata dina kitu hubungan antara Israel jeung Indonesia maksudna hubungan Indonesia jeung Israel sayan muharraman siji kang dinarang kenal taimin ingat sewong kang kepengen ya tamu kang mangan ya taimu insya illa ayakuna ingin dana ya sebinya iwatai kalawan nganggo iyalan tak bi alla ayakuna illa antakuna baitatan iku babatang binasbi kalawan den baca nasabah pikiratin lan ing dalam kiraat suji biropi kalawan den baca ropa matatan ya sumartane cecekang bangsa asor illa ayakuna maitatan awda memasruhan tawadarahkang ngocor sailan tegesekang ngalir ngocor kang milik dihilapi gawi kalawan perbedaan liyane maspuan kal kabiji kaya tiwati aliran kalilipa awla makin zirin atawa daging celeng bainahuma kasatun ila makin zirin lijsun ikun ijis saramun tegesek ngaran atawa ila yakuna tegesek angin yadaan ayasya kon iku binatang kang den sumelek uhilakan dan goro kaken ya piskon ligailah ibihi kadue salian Allah bi kalawan piskon zubiha tugas sedang sungguh piskon alus bigolihi laka salian atas aran lian Allah pamadin turya maka bisa pamani iku darurat iku butuh yang menilai syai'in zain suwiji-wiji mimma zukira Keking barang kang wis den tutur ya maka kalau maka manani si uang wing segoro bagi ngale orang kang nyupri wala adil lan orang kang ngaliwat batas fa inna rabbaka maka satuhuna pangeran sira Muhammad ghafurun iku kang akeh ngampurane lau kademan makala ing barang kang mangan ya si uang rahim untuk kang welas bi kalawan uang wa yulakulan dalilakan bina zikira kalawan barang kang wis dan tutur ya mabdi sunnati kalawan sunnah opo kuludina bin saban-saban kang anu tari
minasibai saking satogala gomigladin lan kuku minatairi saking burung nyaritakeun tentang ahli-ahli Mekah anu buang kawarah pisan terhadap Kangjeng Nabi. Kafir-kafir Quraisy anu bener-bener mah hiwa teu percaya ka Kangjeng Nabi. Nang tangan ka Kangjeng Nabi sehingga nyana nyieun hukum sorangan. Bari hukum tersebut teh dibejakeun ka masyarakat ieu teh Gusti Allah. Nyender mah tetep ka Gusti Allah bae dipercaya. Padahal hanya kubeheungna sorangan. Qad khasiral ladzina nu kamari geus dicaritakeun cilaka rugi jelema anu qatalu auladahum maihan anakna sapahan bi ghairi ilm bodoh tanpa make ilmu kumaha ngeunahna sorangan bae bodoh anak teh lantaran ngurangan kamulyaan bodoh anak teh lantaran besi pakir safaham bi ghairi ilm. Tapi nyana kituna teh berdasarkeun cak Allah ngomongna. Hiji nomor kadua wa haramun ngaharamkeun daun anu dirizkikeun ku Gusti Allah. Cak manehanana ieu haram, ieu halal, ieu haram, ieu halal, ieu meunang, ieu henteu, ieu meunang, ieu henteu. Ieu mah meunang soteh jang pengurus, ieu mah teu beunang. Ieu mah meunang jeung ahli-ahli kitu pangeran. Ahli pangeran teh yakni ahli pangeran manehanana patung-patung. Disangeunahna nyana bae nyieun hukum teh ieu lah. Nyenderkeun mah ka Gusti Allah. Allah ngainstruksikeun ieu saibah pasapi ieu mah haram jang masyarakat meunang jang kami man blon eta bos onta ieu mah haram jang masyarakat mah teu meunang sama sakali tapi jang pengurus nama kawi meunang halal ieu cek Gusti Allah ngomong lagi mana lempeng Allah bulet ngadengin lagi telem sangeunahna Masya Allah kan maka Kangjeng diberi wahyu ku Gusti Allah bejakeun ku anjeun Muhammad la ajidu fi ma uhiya ilayya jakaula teu manggihan kitu dina Al-Qur'an nu diwahyukeun ka kaula sayan muharraman saeutik anu diharamkeun sesuatu nu diharamkeun jaeu dina Qur'an lah nu kumaha diharamkeun jaeu teh aya dina Al-Qur'an nu kumaha dibeurakeun teh aya dina Al-Qur'an bejakeun oh kitu dina Al-Qur'an ala ta'iniyat amuh kana nu hayang ada silakan bae teh diharamkeun eueuh ti dituna jadi ieu jangan jawab hukum-hukum buatan-buatan kafir Quraisy Masya Allah karim lamun baheula mangeunaheun Kangjeng Nabi mah langsung wahyu kuari hukum-hukum anu teu pararuguh nu ngajawab padahal mah geus aya dina Al-Qur'an tinggal tonjolkeun we Al-Qur'an kredit diharamkeun bacakeun Al-Qur'an kulantaran geus dibodi puari maja geus ku hawa nafsu malah anu bener anu dijebian jak kiaina ge hayang ngeuridit bunga bang geus puguh haram tiba heula ge sepakat dunia ngaharamkeun tapi kuari dengan dalil tidak akan maju selamanya ya udah tambah kos kitu mah dek maju dek henteu urusanana urang mah haram bae tapi panggeninganan eleh geus teu wani ngucap-ngucapkeun acan jak kabehan ge kabeh melalui bank ya tinggal ke baik tungguan je moal kalebral deui 10 tahun deui ge modar je sia eta ge 20 tahun deui je paeh kajian kumaha ge kaler kidul wetan kulon ujung-ujung nama inna lillahi wa inna ilaihi je kumaha ieu haram itu haram ieu haram itu haram kecuali hiji cenah menandatangani pemerintah untuk keabsahan
sarana ibadah Yahudi Nasrani gereja menang tamah geura paes ya ih kumaha Masya Allah kadanan cara Abu Ubaidah nu tadi tah dicaritakeun waktu perang Uhud waktu perang Badar gitu Abu Ubaidah jelemana kasep jasapan Abu Ubaidah mah putih jelemana irungna mancung geus puguh ja urang Arab bauhon pengek lu Arab yang nganu pengek hese sarua jeung di Cikupan yang nganu mancung wese asep Abu Ubaidah mah Masya Allah boro-boro awewe lalaki ge reseupeun ka Abu Ubaidah mah awakna jangkung semampai henteu gendut Abu Ubaidah ngan tanagana luar biasa sopan santuna pohara teh aya tanding Abu Ubaidah mah nu tadi dicaritakeun teh pohara jasa barahanna pohara gagahna luar biasa tilok loba omong jelema tapi lamun geus ngalaksanakeun hiji perintah Kangjeng Nabi sakumaha macan ilah Abu Ubaidah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah lantaran asal perintah tak teu ngangkekeun deui hasilnya optimal luar biasa ilah perintah Kangjeng caladeun Abu Ubaidah ketika perang Badar pedang geus aya di dieu panah geus aya di dieu naik kudanya setiap jelema nu ngadeukeutan Abu Ubaidah minggir sieun kabeh ka Abu Ubaidah mah persis kosieuna ka Sidna Umar gagahna jeung luar biasa leuh bae ge jelema kuat kana goler ieu ka Abu Ubaidah ngan aya hiji jelema anu lamun nyana kadinya kafir asal kadinya Abu Ubaidah nyilib ka belah ditu nyana terus we ajaran kafir waktu perang Badar asal aya jelema eta nyana mundur tidak daekeun ka jelema eta mah diperhatikan ku kabehan kunaon ka Abu Ubaidah kasih eta membungeun tapi ketika amprok pedang geus dihulus ku si itu teh dipiheulaan ku Abu Ubaidah langsung ceger huluna beulah goler nyana beres perang Badar ditanya Abu Ubaidah kunaon eta maneh ketika datang si eta mah menghindar bae selalu menghindar tapi ketika geus mopo dipiheulaan ku anjeun mun maneh teu nyaho eta abah kula kira-kira dia penggal bae tadina mah kula embung cenah ngabunuh abah teh tetapi manehna daek ngabunuh kula lain ngabunuh abahna kafir nu aya dina dadana nu ku kula ditepas mun teu ngabunuh abah kula mah kafirna cak cenah teh ya ngaleos Abu Ubaidah Masya Allah abah dibelah hulu kira-kira Abu Ubaidah kuari saha anu bisa kos kitu anak teu salat jadi mumule anak teu salat di mumule abah teu salat di mumule jauh jeung Abu Ubaidah nu bantak urang macaan para sahabat macaan para aulia Allah bakal mempertimbangkeun diri geus datang ka mana aing nuturkeun nyana ya Allah ya Rabbi baheula zaman pahit zaman perjuangan Kangjeng Nabi berjuang berserta sahabat anu ngadahar korma hiji kuduaan anu ngadahar korma saat-saat boga dua silih hiji eueuh simpenan di imah tetapi begitu perang sakumaha macan tutul der-deran pokokna mah teu saha abah anak mama uwa komo uwa mah sikat habis zaman hese harit tapi Masya Allah himmatul aliyah li ilai kalimatillah teu pernah surut saeutik-eutik aja dan waktu anu singkat Islam luar biasa kuari geus zaman ngeunah ulah cerita sahabat geus ulah cerita sahabat cerita kamari zaman kolot urang zaman Hatib paling kenteng lah anu ala kadar imah tiang awi paling hebat tiang kayu sumur di luar tapi kadang pan jam hiji jam 2 karekek nimba mandi wudu terus ka mushola tajug nu leutik ka masjid kadang kun Allahu akbar ya Allah ya Rabbi aja isuk-isukna langsung ka sawah pan aju anakna langsung kitu nang ngaranna mikulan surubuk
istirahat cak bapak nata bari istirahat bersihan habak talanjam bari istirahat kebersihan lanjam padahal lagi istirahat pada eta kolot bisaan jasa eta ulah maka dahar cenah geus aya teh dahar mah bersihan heula bari istirahat hebat biasa eta kolot gadidikna kuari coba ge imah geus suara rawag cai geus aya di imah malah sakamar hiji aya nu kadenge karelek ti peuting Allahu Akbar aya ge karelek ki blek deui jauh perjuangan kolot-kolot urang baheula kamari ieu ulah zaman sahabat geus zaman kamari santri bae kula memperhatikan santri ke zaman sumur di ditu hiji belah ditu hiji wareng disebutna teh asa jam hiji jam 2 santri brut aya hiji 2 3 wararudu terus ka masjid salat wiridan aja sholawat wara zaman kula leutik tah masyaallah abah memperhatikan bae itu getol amat budak dipanggil ka dieu sia penting saya sok udang sok wiridan ngawirid naon hehe ulah hehe sia ngawirid naon ayo puasa sia nya puasa naon pelet setol sih puasaan pelet mah itil di puasaan tapi puguh karu puasaan kos gitu eren berkaya nu puasa deui bangsa perhikmatan eren ngaji baik namun saya sok wiridan we penting wiridan sholawat nang bisa menang di mamang kan ngamamangkeun ka abah oh geus eta kos kitu mah terus asal wiridan kulobana kuari masjid gede tempat kukula ipeting ngagoler kabeh sakumaha eleh perang Uhud ya Allah ya Rabbi Gusti Allah santri jauh perbedaan lah ini dia bae di mana jauh di wetan di mana mah kieu bae ya Allah ya Rabbi henteu leuleukeun nanti keur nyantrina keneh mendak balik bae ka imah sieup ka deuleuna dur zohor geus aya dur asar geus aya dur magrib geus aya malah nyana nu azanna malah aki-aki di sana ulah imaman aing bae tolo tolo leuwih atuh saya teh kan hebat santri teh kuari mah teu bisa diandalkeun atuh santri teh di mana-mana ge sebab teu dilalanya keur di pondokna keneh di pondokna ieu keur carita perjuangan zaman sahabat masyaallah Abu Ubaidah datang ka kos kitu teh wahara jasa jana perang kasep gagah terampil nu mantap cek kanjeng Nabi likul umatin amin sebab naon nya kasep nya gagah nya pinter nya terampil luar biasa ketika ditita set hasilnya optimal jasa kanjeng Nabi selalu senyum ka Abu Ubaidah mah nu mantap minal asyratil mubasysyirina bil jannah salah saurang dina 10 nu dibubungan ku surga haram ka neraka Abu Ubaidah lantaran nyana jadi kalang dada ketika waktu perang Uhud dihareup nyana teu pernah robah saeutik-eutik acan memeh kanjeung pae aing heula pae ya Allah ya Rabbi Abu Ubaidah nah ieu bapana mantak menghindar mantak turunlah ayat kitu turun ku gara-gara Abu Ubaidah kitu naon ngaranna mepet atawa ngabeulah hulu bapak anu kaditu mah teu aya kaum la yajidu qaumun anu manehanana langsung perang di ilai kalimatillah silih pika cinta jeung saha bae ketika nyana perang di ilai kalimatillah teu neuleuh eta abaahum atawa dulur atawa abna anak atawa saha bae waktu kapani di pangperangan geus bae pokok hajar bae begitu datang isukna sabaraha poe ditanya deh ke babaturan hei Abu Ubaidah aya henteu kaduhung maneh eta maehan abah eueuh kaduhung saeutik-eutik aja mun kula boga abah 100 kafir ku kula hiji-hiji diantri cek jalan wah jasa mana boga eta geus eueuh karunya ka kafir teh mantap ulah aya yuaduna ulah aya silih pikaresep jeung kafir ulah aya minta kurang kuari mah jauh jasa ye barang mantes merdeka kabelah dieuna setik kuari geus teu bisa kukumaha boro-boro urang ayeuna nanjirkeun agama
ngomong geus teu wanian ngomong bener geus teu wani rempan sieun komo zaman Soeharto mah rempan sieun kafir Quraisy anu jijieuna nyenderkeun ka Gusti Allah bejakeun Muhammad la ajidu kaula tumanggihan sametoge lima uhiya ilayya dina Al-Qur'an nu diwahyukeun ka kaula sesuatu nu diharamkeun ala ta'imiyatamu illa yakuna maitatan kecuali bangke haram. Nomor kedua audamam maswan atau getih anu ngocor haram. Mencit embe, mencit sapi, mencit onta, seraset getihna ngocor haram teh jeung najis singade. Entek baheula mah pernah terjadi di Jawa mah eta teh diantepkeun aya di aya wadahna ke kebel-kebel geus namper na ye dibawa ka dapur diolah jadilah marus dijual haram teh damam mas sing ada teh masyaallah sing ada bisi urang ka restoran tanya ieu naon ieu kos deng-deng teh cuman manehna mereda kandel seti tanyakeun besi getih dua bangke hiji nomor kedua getih nu ngocor haram kecuali getih cuma nu namper ti dituna kal kabeh ati kali lipa jantung eta mah halal aulah makin sih atawa daging babi haram tamat fainahu raisun lantaran najis haram kaopat fiskon uhilla li ghairillahi bi kecuali hewan anu disembelih cuman digorokeunana li ghairillahi bihi lain make asma Allah demi Lata demi Uzza demi Manat mun di urang mah demi Mbah Jamrong greset demi Eyang greset tadi pabrik teh tah aya bae dukun kadinya oh ieu mah kudu mencit sapi lagi kudu nu hideung jakna ieu aya geus mencit meuli Cina atuh ngaranna ge meuli lain maca bismillahirrahmanirrahim tapi dibejakeun ku dukunna di dieu teh aya jin sajin ye jin teh nirjan baca ye bisminirjan haram kumaha mun kieu kumaha ieu kudu dipencitkeun sapi sebutkeun ngaran nyiingna jin anu ngancik dirinya oke guys cek ustad teh pokona urang nyana sapi hideung bae Ustaz bismillahirrahmanirrahim kira saya atuh halal cek cinana geus dipotong geus nyebutna kumaha itu rahasia cek ustad teh disebutkeun teh miingna wah udah tenang aja kok yang penting udah mati dia geus beres ya tuh udah bagikan itu dagingnya bagikan nanti tadi bismillah iya disebut pikiran kumaha hanya lagi culak-culak kok tuh mencit bahasa singko bismillahirrahmanirrahim salah ulah teh jemput nu itu cek singko teh ini kepalanya harus dikubur di mana kok kuburnya tuh di situ tuh dekat pintu di pojok ya udah oh beres menang sapoe gali deui ku Ustaz bawa pasak beres cek singkotnya coba sekarang lihat tuh masih ada nggak itu kepala sapinya nggak ada kok waduh berarti dibawa jin ya orang Ustaz jinnya siap dah Ustaz Lord pinter tapi tahu Ustaz kos itu nggak beres menang saminggu datang deh kalinya potong lagi kok itu singkot di rodan gue kusi Ustaz Masya Allah piskon uhilla li ghairillahi haram hiji pangke kedua getih katilu ceweng opat pepencitan anu lain make asma Allah famanitu ghairu baghi wala sajelman butuh ngadahartin opat perkara tadi model abri dititah ka tim kaditu ketika nyana berjuang kiriman datang sedangkan di leuweung meleg-meleg ngabutuhkeun barang dahar mun
cedaharnya nadinya bakal kalanti luka dituna bakal pae iya aya ge bangke bangke sapi bangke onta dar tuh asal ngadaharna ghairu bagi wala'ad ulah hayang-hayangan jeung ulah lelewihi. Waduh, kambing bangke ya, tapi masih baru. Kita goreng dah, yuk. Waduh, dipasak punya na, dipasak ngeunahannya na dahar. Haram. Ieu mah jang sakadar nutupan romak doang, asal boga tanaga ulah. Kitu datang ka bae. Sakadar kadinya doang kan nutupan romak doang. Entah tadi yang nangis teu bisa bentar supaya bisa bentar. Tadi teu bisa hudang supaya bisa hudang. Tadi lunglai tanaga supaya tanaga. Lain haju, itu udah dimasak udah. Apanya itu? Kakinya. Terus isinya. Waduh udah kenyang bener sih saya. Tama lain ngadar bangke blon tama tuh kos kitu. Lain jang tanaga tama ngeuneunahan ulah. Atawa urang nyaba ka hiji tempat kemudian kabeneran paila dirinya. Udahareun bebetian jeung sajabana mun teu dahar urang dikeperkirakeun pae aya bangke kadinya bangke sapi bangke orai dipicen kadinya dahar bangke ayam dahar aya orai dahar hese-hese ge cenah bangke emeng dahar sugan bangke beres tidinya nyana sasadana lamun kamari kejadian orang ngeri ya sepan di mana di Palestina. Masya Allah Yahudi ku bloon tolol buang kawara biadab kuba Muslim Mumin angkap tenden kunyana di sel kunyana jadi beri dahar sapoe 2 poe 3 poe 4 poe asupan bangke ucing kulantaran lunglai di dahar. Satu sisi penghinaan anu luar biasa berbagai bangke di dahar bae kumaha penting aya tanaga ngeri jasa patok-patok teh dipatokan tanah-tanah mukmin samping dipatok lain sekadar dipatok dibangun deuk kumaha teu berontak mata kamari berontak langsung dibrendel brodong ku Yahudi puluhan ngalawan salah kos gitulah Yahudi sebabnya nama lain urusan menang jeung elehna sebab sakit hati dendam kesumat ketika Kangjeng Nabi ke Madinah Yahudi di dinya teh diperangan diusir ku Kangjeng Nabi maka nyana nyilid wari ayat Yahudi nyana nyaho jasa sejarah Kangjeng Nabi bapak kolot aing baheula diusir ku Muhammad para sahabat siap penganut dakwai ngasih cincang kuari target Yahudi mah sebab nyana mah dendam di mana bae ayana dendam kayak saya nyaritakeun ada tugas dendam mah lain urusan menang jeung elena dendam pokona mah diusir bapak kolot aing baheula turunan aing di Madinah nu kuari di Palestina Israel nu kuari di Amerika nukuari di Inggris di Belanda ini Yahudi teh nyana maca sejarah bapak kolot urang baheula diusir ku Muhammad gak siap kuari ke Indonesia saya di pasar kemis goblok Yahudi ya kuari di pasar kemis kos kumaha cenah kieu asal huluna botak irungna mancung putih jelemana kumisan janggotan eta Yahudi geus asal kos kitu tewak bunuh hoi ngaran aing mah Muhammad Arifin eta Yahudi teh kos kitu warung kaunggal negara atuh ka urang kaunggal negara atuh geus hese ieu mah dendam mantak inget ka Gus Dur bae lamun di Indonesia nyaritakeun Palestina jeung Israel seuri Gus Dur mah enggak usah nyeritain Israel udah yang dagang aja cenah bukan urusan kamu ceritakan Irak baheula udah nggak usah cerita Irak nggak kesampaian cek Gus Dur dagang aja mal bisa lantaran lain kulit lain jero lain zahir lain batin hese geus dijagagan ke Gus Dur teh lantaran ieu mah dendam ngematak Gus Dur endek nyeun
tadina kitu hubungan antara Israel jeung Indonesia. Maksudna hubungan Indonesia jeung Israel teh jain jeung Yahudina mukminin dek dislametkeun. Lamun urang ngajauhan Israel cak Yahudi dek kumaha tuh? Berarti urang kudu ngadeukeutan. Bagaimana carana geus rada lunak Israel ku Gus Dur mah endahan di urang musuhna berontak di mana ini Gus Dur kok bisa nyatu dengan Israel dengan Yahudi? Teu paham. Padahal mah jangan nyalametkeun mukminin mukminat nu di ditu disandra nu dibunuh. Oh deui ieu ati dideuketan kan. Zaman Gus Dur mah harita lamun urang ka Palestina. Saya dari Indonesia Gus Dur. Silakan masuk semau kamu. Cak urang Yahudi di ditu. Asal bebeja Abdurrahman Wahid. Ya. Abdurrahman Wahid. Ya masuk. Udah. Sekali dia mah Abdurrahman teu make Wahid. Mah ini, enggak pakai Wahid ini mah nih. Abdurrahman mana nih? Eta istimewa da Gus Dur, tapi kan berontak. Masyarakat mah teu berontak. Hebat amat Gus Dur. Bisa aya jalinan jeung Israel sehingga mukminin bisa salamet engkena ka dituna. Palestina bisa aman, geus bisa dijempolkeun ku dunia. Lawan politikna dari berbagai partai berontak. Teu paham ka Gus, ya udah. Cek Gus Dur memang segitu kemampuannya, ya sudah. Allah belum mengizinkan. Mantep jasa padahal. Hese kan bari Gus Dur geus jadi tulang di jero kuburan. Geus hese diudangkeun deui atuh ku bari mah. Aya ge Abdurrahman Sikupa lah teman. Abdurrahman Sikupa masuk kira dagang martabak teu beres sobat. Obanin turro ghairu bagi wala adin fa inna rabbaka ghafurur. Saenyana pangeran anjeun Muhammad Ghafur maha hampura ka jelema nu ngadahar saat darurat. Rahimun maha olas asih ka jelema nu ngadahar saat darurat. Dijadikeunlah ieu dasar ku Imam Syafi'i. Ad-darurat tuhul mahzurat. Panjang geus ka itu ngepekna. Saat mana daruratna? Aya tanda-tanda kadaruratanna. Sabaraha tanda kadaruratanna dibahas Imam Syafi'i aya 10, Imam Malik aya sekian, Imam Mata mana nyebutkeun darurat teh saat di mana kos kumaha daruratna. Jeung ketika menang datang ka mana? Ieu dibahas. Tina famaditur ghairu bagi wala ad. Ieu kadituna jadi kaidah fikihah ad-darurat tubihul mahzurat. Ngakak ayat tanda-tanda kita mah dina kaidah fikih atau engke di usul fikih ngan di dieu meunang nyokotna. Jadilah kabelah dituna darurat saat mana jeung kumaha tanda kadaruratanana nu sehingga dimenangkeun nu haram jadi meunang. Entak wa yulhaqu billahi jura bisna kullu zina bi minasibah diakurkeun kana tadi dicaritakeun ku hadis tiap anu ngabogaan caling haram sarua. Satu-satu anu gualak ngabogaan taring haram mobil benjing kuku bina tair tina manuk anu aya tajihan aya kukuan anu nyana ngadahar mangsana melalui cengkraman haram. Alap-alap manuk alap-alap nyana mangadahar mangsana make cengkraman aya tajihan kuku eta haram. Manuk naon deui? Heulang nyana mah di luhur teh aya bae kotok brak. Nah iyalah make kukuna make tajin haram. Pokoknya manuk anu kos kitu tang ngadahar mangsana haram. Nyawa kueuk eta kueuk. Ngadahar mangsana make naon eta kueuk tah. Teu nyahopan urang. Sebab nyahona kueuk mah urang mah nyana cinekem bae. Tilok manggih urang kueuk keukeur ibrat tilok manggih. Nya mah bari kieu biasa sada kueuk. Wah kuntilanak tah kajadian. Kendaraan juri kita kajadian. Teu nyaho ngadaharna kumaha. Nu penting asal kos kitu tang ngadaharna. Barang daharna haram. Itu keneh anu aya taringan ya maung ya singa. Pokona mah anu manehna mencengkram nyengkram make taling caring eta haram. Jadi urang ceritakeun urusan tentang